Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Punwinda Sintawati dina program Warta Sunda. Pamirsa, aksi parampokan di kantor jasa pengayaan tiket pesawat di Jalan Buah Batu nomor 24 nembe diuning aku salah sahiji pagawe kantor kira-kira tabu 7:45 menit. Dina waktos eta, panto kantor teh parantos dina kaayaan kabuka sareng gembokna anu tos dirusak. 3 komputer anu isina data-data anu meser tiket pesawat sareng penerbangan pesawat tos leungit. Akibat tina kejadian eta, tim penyidik TKP di Polresta Bandung Tengah langsung ka tempat kejadian. Diperkirakeun aksi eta teh dilakukeunna wengi ku cara ngarusak besi sareng gembok. Palaku oge sataacana ngarusak internet di luar kantor, sangkan leuwih gampang ngalakukeun eta kajahatan. Nepi ka ayeuna patugas teu acan uninga kana motif sareng tujuan parampokan eta, lantaran keur disalidik ku patugas Polresta Bandung Tengah. Pamirsa, cekap sakitu ti program Warta Sunda, simkuring Winda Sintawati amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.